jelema na poksa sok atuh rek milu baca guru buru dikubur ku aing ka buru jempewe cerikna teh siga nu heuh aya geus 3 bulan 11 poe karek lubar ida kawin nu gelo milu jiga nu heuh di dunia we geus ngamusuhan anak pamajikan teh komo di akhirat lain teu meunang nyaah ka anak pamajikan kudu imang nyeun kahadean teh atuh anak pamajikan urus da salah sahiji bagian tina ibadah urus anak pamajikan tapi eta hak batur montong dihakan dikeun ieu mah bakat ku kopet-kopetna tuh da geura aya di pesetopan di Ciamis anu ngamen da tadi tutupan kaca mobil da teu menta ribuan teh nu ngamen teh 100 perak ge dibere bungahan boting nu nyalametkeun maneh teh eta nu 100 perak nu dibikeun ka tukang ngamen nu teu nyaho berarti timbangan teh berat ku eta bos salametna teh pan kata amal teh ditimang Jujun Junaidi ditimang amanah ngek berat ka katuhu berarti si Jujun loba kahadeanana ka surga amin gitu ngomong geus jam 1:30 mereka meni hese nyebut amin ge balikan deui meh kompak Jujun Junaidi ditimang amalna pek teh berat ka katuh berarti Jujun loba kahadeanana ka surga genah pan aing teh ka jam 12 kitu naon lah di aminan mang duk ditimang berat ka kenca berarti loba kagorenganna ka neraka Kang Kusnadi ditimang saimang ternyata saimang malaikat bingung kamanakeun ni Pak Kusnadi ya ka surga da imang ka neraka ku tiba-tiba malaikat keur bingung berat ka katuh saeutik kelap ka surga Pak Haji Kusnadi naon sababna Haji Kusnadi jadi berat ka katuh eta mere amplop kawin gede eta gitu jadi eta mah kumaha Kang Haji we lamun hayang saimang pek pakai sarua gitu ditimang pakai serata ditimang gitu sarua gitu juga Pak Kusnadi leuh bener kagak saeutik eta nambahan bensin tong dianggap ketang pakai serat tong dianggap heureuy abdi mah jadi ku pakai serat tong dianggap astagfirullahaladzim aduh I'm sorry just kidding man jangan dianggap pakai serat jangan dianggap Jujun tadi hanya ngomong hanya sekedar main-main jadi tolong